Assalamualaikum guys. Yo, Abah aya di Desa Pasir Nanjung. Gelis. Abah arek beneran ya? Review. Nge-review guys tuh. Jangan lupa ya. Di like, di subrek, komen, share, nu saseurna bau cok cenah. Tuh tinggal guys. Di dieu teh aya gor. Saurna gor. Tuh. Aya gor guys. Tuturkeun Abah. Tuh. Kemana nak? Aduh. Abang ah. Tuh. Ada mau Aduh. Yo guys, kita di ujung ada mah. Tuh, padahal lagi sarareki aduh. Tuh, wisata terlaras-laras. Bukan ya, kalau apa. Ini ya. Tuh. Abah hoyong ameng kali ya. Hoyongnya biang salik di dia. Karena sulangung atau people ku abah daya tuh. Hoyong aloha di dia nikmat. Ninggal kadarah ditutup nikmatin pisan. Gor terus pada beresnya. Alhamdulillah guys. Tuturkeun abah terusnya. Tuh. Ayo. Desa pariwisata itu desa Pasir Nanjung guys. Endah tinggal karitu kampung Cikokbray, warung Nengang. Tuh merurang kali oge. Aduh. Aya ayu non cungkulik cengkedang rupinanya. Tuh ayunan memang canggih guys. Itu kenapa? Ayo. Betul. Aduh. Ada ini guys. Oleh desa cantik, pariwisata desa cantik. Ibu kepala desa lagi menor cantik. Sip coba. 2.200 desa Pasir Nanjung juga. Oh, Pasir Nanjung ya kan? Jangan lupa subrek, di like, di komen, di share, di subscribe. Ibu-ibu dari Krosin di Sandung. Enak benar. Oh guys. Halo. Guys tuh. Memang cantik. Oh, bapak ibu kubu. Dah. Tong lepat kan? Dah ieu teh. Ramana ibu kubu. Iya, ramana ibu kubu. Masih di daerah Nagrog, sawilayah sareng Abah. Tong lepat. Di subrek, di like, di komen, di share seurna Bang Ucok channel. Sip. Ya, hatur nuhun. Hatur nuhun. Ramana ibu kubu. Abah di pas kesempatan. Tuh, mau pai ka dia. Tuh.
Iya, insya Allah. Wawancara aja bro. Tim mana itu? Aduh, punten ya. Bangga sok. Abah bade ngiring ngobrol di dieu sakedap. Ada mau naon atuh ibu-ibu? Nuju teh. Salahnya. Sareng Abah. Tuh, Abah saha? Bah Ucok cenah. Sip, sadaya nya. Nah. Ayeuna teh dinten naon, Bu? Senin masih ngalaloha di dieu ku pami. Dinten Mingon langkung saya nya Bu nya. Kita pan desa Pasir Nanjung Gelis. Pasti di dieu mah garilis. Ulang teh ibu kuna Gelis, desa Gelis. Indah lah. Gelis paling gelis. Hatur nuhun urang di wilayah urang atas aya naon? Desa Gelis nya. Hatur nuhun. Hatur nuhun pisan Bu mah kantos alinya. Gelari we di dieu. Bah Ucok cenah. Insyaallah anjing araya. Barang anjing cair. Iya, cair. Insyaallah. Masih banyak. Salam. Terus. Mangga Pak. Tuh, guys. Udah nggak tulis apa-apa tuh Kel? Dugikeun ka kieu guys tuh tinggal. Sareng peuteuy tuh. Numawi. Tuh, desa Pasir Nanjung Gelis. Tong lepat, di subrek, di like, di komen, di share usaha seueur-seueurna Bau Cok channel. Oke. Tuh, tinggal. Numawi kedah kadarieu aramang sadayana boh nu ti Bandungna ti Jakartana di dieu teh bakal rame. Tuh tinggal tuh. Lokasi oge tuh tinggal tuh. Nu ayun-ayunan aya tuh. Dah tuh. Tong lepatnya Surabaya di subrek saseur-seurna. Hatur nuhun sadana, hatur nuhun. Lalu ngubah tuh. Ya, Enakeun ning pemandangan. aduh. No, abah Review. kieu aja. Nikmatin, aduh pemandangan nikmat. Abah beri ngalong hajang ah. Geus lawas. Carita kurang duaan. Ah, ya. Lamun abah ngahaleang pasti loba anu ngagak-gak, ya. Baca. Tong lepat. Abah ge kapungkur mah pernah latihan. Tina persenian di daerah ieu teh Bang, aduh memang enak pisan. Tong lepat ninggal pamandangan jagong sae nya tuh. Tadi mah kedah nyanak areng teh ya. Mubuy jagung. Alhamdulillah. Warung-warung sararanti. Oh, ieu jang tuturkeun Abah jang. Urang ninggal wilayah ieu jang. Aduh, kada mau naon jeneng. Iya. Tuh, kayak suasana. Hello ta. Ieu masih kena tatangi Abah geuning penak. Gelis. Aduh. Alhamdulillah. Punah? Antu, pan Abah dan iya biasa ya. Mun aknya di kantor Neng. Sadana. Ah, Ya mangga Pak. Jalan-jalan. Oh. Nyawang Kalebak memang indah. Benar. Upami ngadamel ti dieu nonjang deudeun ayeuna ka tiluhur kanap teh. Paying pok. Apa? Paying pok. Dah, paing pok nepi ka Cileunyi pasti datang ka Cileunyi teh bodar tah. Garing. Nya, pasti ti bobot. Nah, gitu tah. Ayo. Tutur akabah dah. Oh. Berani warung aja. Gabah mah geus kolot. Alhamdulillah di desa warung tokoan. Mohon tuh ibu-ibu warung. Ayo, bos, halo. Aduh, tuh, tinggal
Ieu nuju ngadamal warung. Bagus. Aduh. Bener. Warung jadi bas Kau terus abah itu nggak ada paling dia. Sahurna di dia aya lapang doma. Kurang kana lapang doma enggak. Jangan ka dieu, Bah. Ka lapang poli, Bah. Iya. Tuh guys, tinggal abang dekat apang dia. Apang doma guys. Tuh, tinggal. Guys, ujung ada mah. Papayon rutina kalau nganyuhan kayak pamila pendoma. Abah hoyong nih ka dieu guys. Alah, Asa kenal. orang dieu. Urang mana itu? Saha teh aya teh? Ah, biasa aneh. Dan Ya bereskan dulu lah atuh yeuna. Anakna. Teh ngadamal kanggo. Apa mah? Lan, Ya ngadamal kanggo naon dia? ieu kau panyimpenan doma. Bulan. Tidak panyimpenan doma. Penyimpenan doma terus bade kumaha? Apaan ngapain tadi ieu di iungan ieu ya Oh. panyimpenan jadi mau dilagar gitu. Mohon. Jangan doma mah pangetan ngajajar di dieu Ya, ngajar, paling Ngajar, kulon. ngajar. Paling kurang 80-an, ieu 80. 8 kali 2 dapat jadi 16. Berarti doma teh dinten naon dia di bukana? Minggon pageto. Minggon panginten ayeuna dinten Senin. Minggon we. Minggon teh ayeuna anjing Nya minggon mah mun minggon. Oh gitu. Alhamdulillah guys. Tuh nya. Janten dinten minggon teh diayakeun pengabenan doma di dieu teh. Nya dia sepuh-sepuh doma na oge ngadararama. Alhamdulillah urang teh parantos biasa ditepangkeun dina di dieu sareng abahnya. Tong lepat guys. Di subscribe, di like, di komen, di share nu saseur-seurna bau cok cenah. Pak Ahmad, kapuntennya mal tiasa lami-lami. Insyaallah. Anjing beto. Abah amal di kadinya. Ini mau tatang itu di bados. Dia kertas. Kenapa deh? Wah, dia orang Cirebon. Aduh. Lain Ieu teh Cirebon. tuh, gayanya di Cirebon oge aya di dieu. Janten ieu teh naon? Desa Gelis. Tah kitu gayanya. Jadi ayakeun doma minggon payun. Narongton we ka dieu. Malehanan kesenianan aja pangitan kerjanya anu ieu teh anu naon teh? Anu Dangdutan. Oh dangdut. Dangdut guys. Ieu nama. Dangdut sareng jaipongan.